wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Mangga urang raskeun hanca ayat 83 surah Ali Imran dugi ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu ta'ami kana halal li bani
Israil, illa kecuali ma harrama Israil, makanan yang diharamkan oleh Israil ala nafsihi, untuk dirinya sendiri, min qabli, dari sebelum an tunazzalat Taurat, kitab Taurat diturunkan. Qul, katakanlah oleh Muhammad, fa'tu bit Taurati, maka datangkanlah oleh kalian kitab Taurat, fatsluha, lalu bacalah Taurat itu oleh kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian kaum yang jujur. Faman iftara, maka siapapun yang mengada-adakan, Allahi, atas nama Allah, al-kadhiba, perbuatan dusta, min ba'di dzalika, dari setelah hal itu, faulaika, maka mereka itulah humuz zalimun, mereka orang-orang yang zalim. Qul, katakanlah oleh Muhammad, shadaqallahu, maha benar Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifan, maka ikutilah oleh kalian millah Ibrahim yang hanif atau lurus, wa makana, dan tidaklah terbukti Ibrahim itu minal musyrikin, termasuk kaum yang menyekutukan Allah. Ikhwatul iman rahimahullah, ayat 83 dugi 85 anu parantos kurang nembe di Amos, ieu ngeunaan bantahan ka orang-orang Yahudi saperkawis haramna tina sajumlah tuangan-tuangan nu ku Allah parantos dihalalkan. Janten kaum Bani Israil itu gaduh tabeat awal pisan tina lebah ngarubah-rubah hukum Allah. Ketika Allah ngahalalkeun, maka orang-orang Yahudi malah etan halal teh diharamkeun tanpa wahyu anu jelas. Nya di antawis contona nyaeta saperkawis tuangan, anu mana sapalih tuangan dina pandangan orang Yahudi aya diharamkeun, padahal tuangan diharamkeun eta hakikatna dihalalkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah dina ieu ayat Allah mengingatkeun kullu ta'ami, sadayana tuangan. Jadi ari kullu mah istighraq para ulama, tanpa terkecuali, sadayana tuangan. Kana kaayaanna hilan li Bani Israil, hukumna halal pikeun kaum Bani Israil. Hartosna iwat iman rahimahullah, engke sateu acan aya batasan naon-naon diharamkeun, pada hakikatna mah dihalalkeun. Illa kajabi ma harrama Israilu ala nafsihi, ayat tuaneun nu ku Israil diharamkeun kanggo dirina nyadira. Cikeun nginten Bapak Ibu, Israil di dieu saha? Dina tafsir sadayana sepakat bahwa para ulama nyebatkeun Israil di dieu gelar kanggo Nabi Yakub.
Janten tuangan teh sadayana halal. Kajabi aya secara pribadi gitulah. Sapaling tuangan anu diharamkeun kanggo dirina nyalira nyaeta kanggo Nabi Yakub. Tah naon cenah kinten-kinten sababiyahna alasanana dugi ka eta tuangan teh kanggo pribadi Nabi Yakub tiasa diharamkeun. Tak ieu teu lepas tina alasan, aya alasanana. Dina hiji riwayat anu kaunggal dina kitab Musnad Ahmad. Sayangtosna orang-orang Yahudi naros ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeunaan sababaraha perkara. Da kitu palawaki orang Yahudi mah sok rajin naros kana kitu. Ngan anu ahengna anehna nu ditanyakeun teh sok tara dipigawe Yahudi mah gitu. Gitu jadi tujuanna teh sanes pada ngamalkeun tapi ngan saukur tataros niat moal ngamalkeun. Mata ke dina hadis anu sahih Rasul ningatkeun aya hiji pada melanu abon kedah di tebihan kaum muslimin nyaeta kasratus soal. Kasratus soal teh banyak bertanya. Ari secara hukum kan harusnya mah teu naon. Bisi teu ngartos, urang teu naon. Hoyong paham teu naon. Tapi upami lamun kategori kasratus soal jalmi teh tos diniatan moal ngamalkeun gitu. Apan kita tilu alasan jalmi naros. Jadi orang bade lebet kana puseuran mananya bade naon siji orang bertanya itu dasarnya tolabul ilmi, butuh ilmu. Polos naros. Pamika agama di zaman Rasul orang Arab dulu masuk naros. Kan sebut orang Arab dulu sabab tadi kota di pasisian. Lamun karakter orang lembur mah sok polos gitu. Sok polos, sok wanter isinan orang pasisian. Mata upami Rasul nariung berebet naros dengan kepolosan. Boleh upami urang prajogi ilmu tolabul ilmu. Kedua, motivasi alasan jalmi naros teh sanes butuh ilmu ieu mah ngadedetkeun nu ditanya. Jadi apa nu ditaros teh teu apaleun. Teu apaleun nu ditaros teh. Poe sangat jawab terus diperkirakeun. Ngahaja dilayangkeun pertanyaan eta supaya mempermalukan nu ditaros. Banyak gitu. Jadi ngadebat naros ingin mempermalukan yang ditanya. Itu karakter orang Yahudi ternyata begitu. Ulah Bapak Ibu ada apa itu jawabannya? Cik usah kata orang pecak ustad gitu. Mecak mau balik aya begitu ulah gitu. Ya, jadi alasan teh hoyong muji jeung mempermalukan. Nah, iwat iman rahimahullah ternyata nu katilu alasan motivasi bertanya teh mencari celah supaya nu dijawab teh teu diamalkeun. Jadi naros teh supaya mempersempit ruang gerak anu ngamalkeun siga Yahudi Bani Israil naros harita ngeunaan saha nu diungkap pembunuhan di kalangan Bani Israil teh anu dibunuh ternyata pada akhirnya bingung mengungkap mulih ka Nabi Musa kasusna diuwihkeun supaya aya jalan keluar. Nabi Musa miwarang hiji mencit sapi kan gitu. Cek urang mah montos mencit sapi atasnya mencit tong seueur naros. Ieu mah supaya terjadi mencit kebananya. Nah bet alih mencit sabab mereka masih kabawa-bawa can robah maksimal ngeunaan keyakinan kamuslikanna mempertuhankeun patung anak sapi teh. Tetap ibu pami di India rek kurban hese sapi. Nah, dak ke orang Hindu, wah atuh diburak-balik mati situ. Da kumaha nama di Tuhan tina sapi teh. Tang boro-boro di Hindu, di Cina, di India
lamun aya munding bule munding bule teh kebohit ya anu albino ya disapalin kepercayaan adat orang Indonesia aya anu leuwih naon diyakini aya unsur naon dugi ka kotoran oge pada moro cek sepuh orang mah timuning gitu piceuna diboro eta kamusrikan sampai kaki menutup mata dan pikiran si Yahudi mah baheula Bani Israil naros ka Nabi Musa teh lain rek amal rek ngajauh dina pemahaman sapi nu kumaha cenah mun dipake gawe teu gitu aya we nanya warna naon kan gitu nya pokoknya banyak nanya Bani Israil. Nah ibadah iman itu kebiasaan orang Yahudi. Tadi antara tilu alasan orang naros mending nu kahiji orang kudu naros. Memang semata-mata mau diperyogi ilmu. Ulang tes mempermalukan naros nekat tuyuna teu kengeng niat moal. Tak ieu kapungkur orang Yahudi naros ka Nabi. Pertarosana kieu akhbirna ayu ta'ami harrama Israilu ala nafsi. Apa Nabi Muhammad teh sajaman sareng Nabi Yakub gitu tapi masa kehidupanna. Jadi moal mungkin Nabi uninga tanpa aya wahyu gitu. Kan pengalaman Nabi Muhammad mah bagaimana melihat kehidupan Nabi Yakub. Tapi orang Yahudi mecah gitu teh hoyo ngetes ka Nabi Muhammad. Sejauh mana penginten apa yang diketahui oleh Nabi Muhammad. Sebutkan, kabarkan saur orang Yahudi teh, "Hei Muhammad, kinten-kinten tuangan naon nu kapungkur kantos ku Nabi Yakub diharamkeun kanggo dirina nyalira." Pertarosana kitu. Pantes saja mah Nabi Muhammad. Cek Muhammad jelaskeun. Tuangan naon diharamkeun baheula ku Nabi Yakub kana anjeun. Satu acan didingsirkeunna Taurat ka Nabi Musa. Artinya belum ada aturan baku dari Allah. Apa bagaimana terus aya aturan baku ti Allah di Taurat diharamkan dihalalkeun ya tangtos pasti taat sasaha oge karena kita Taurat. Tapi sataacan Taurat diturunkeun maka Nabi Yakub disebutna ieu cara para ulama ijtihad. Ternyata Bapak Ibu, kayak orang perluas makna ijtihad. Ijtihad itu boleh siapapun asal memenuhi syarat-syarat mujtahid gitu. Ijtihad mah pada melanana, mujtahid mah jalmina. Jadi ijtihad itu apa? Mencoba menyimpulkan suatu hukum yang diambil dari keterangan-keterangan nas yang Allah sampaikan melalui Rasulna tina Quran jeung Sunnah. Tapi nu hukum eta teu qat'i dijelaskeun jentre kaunggul dina Quran jeung Sunnah. Itu namanya ijtihad. Nah gitu. Jadi mencoba naon atunya? Nah gitu. Jadi ada ruang dalam teori hukum Islam untuk berijtihad gitu. Ya kan teu aya qat'ina petunjuk secara tersuratna tina ayat Quran maupun Sunnah, tapi hukum kudu aya. Seperti contoh kieu. Dibahas hukumna misalnya menggunakan barang ganja misalnya. Pan ganja mah tanaman kan gitu. Tah, urang ngagunakeun ganja kumaha hukumna? Kudu kadilinting di rokoknya. Nah, eta kumaha hukumna? Kan teu aya na Quran dalilna hurimatil ganja teu aya ayat Quran. Bahwa tina hadisna Nabi ngaharamkeun ganja teu aya secara dalil. Maka diijtihadi nantinya oleh para ulama ditarik kesimpulan. Nah, hukum ganja jadi haram. Oh, aya ge dalilna nu diharamkeun mah khamar, gitu kan? Khamar teh sifatna memabukkan.
Maka saur Rasul kullu muskirin khamrun, setiap anu memabukkan khamr namina. Wa kullu khamrin haramun, setiap khamr teh hukumna haram. Mata kita cara kesimpulan karena ganja itu memabukkan dan ada unsur memabukkan itu karena memang masuk khamr, berarti statusnya haram ganja. Tak itu ijtihad. Tapi harus masuk syarat-syarat mustahil. Apal karena kaidah-kaidahnya, paham karena tafsir, paham karena hadis. Ieu mah teu ujug-ujug jul istihad we. Maca Quran ge maca Fatihah salah 20 raja 7 ayat jul istihad kayak gitu. Harus benar-benar istihad. Nah dulu Nabi Yakub itu pernah beristihad sebelum ada aturan dalam Taurat. Naon ijtihadna nyaita anjeunna teh kantos ngaharamkeun tuangan kanggo anjeunna nyalira. Ku Nabi Muhammad diwalar ya hal ta'lamuna anna Israila maridun mardan syadidan. Mardan syadidan. Ya saudara Nabi Muhammad teh orang Yahudi ari maraneh kasar ka Yahudi mah teh naon ari maraneh nyaho teh harita Nabi Yakub alias Israil teh teu damang kalayan teu damang anu repot gitu. Jadi Nabi Yakub kantos sakit teu damang teh repot pisan. Wa tola sakumu naon tola teh di luaran panjang lamun di waktu mah lami. Watola sakomu teh sakit. Jadi teu damangna teh lami. Sakit parah lami deui Nabi Yakub teh. Panadzaro lillahi nadron, bahasana nazaro. Saur Nabi Muhammad dina riwayat ternyata Nabi Yakub teh midamel nadar ka Allah ku hiji nadar gitu. Jadi ayat dalilna Nabi Yakub teh alasanna kantos ngaharamkeun tuangan kanggo anjeunna teh justru teu damang teh lami lajeng anjeunna nadar. Kumaha nadarna? La in syafallahu min saqumihi la yuharrimanna ahabbu ta'ami wasyarabi ilaihi. Saur Nabi Muhammad teh nadarna Nabi Yakub upama sen Allah ngadamangkeun tina teu damangna pamiseun ngadamangkeun tina teu damangna pinasti abdi cing Nabi Yakub rek ngaharamkeun kanggo abdi nyalira tuangan jeung leueuteun nu paling ku abdi dipicinta gitu cing Nabi Yakub. Jadi ya Allah, kami abdi tina umur teh ieu sehat deui. Kita kan ngadaran teh serius. Abdi mah bade ngaharamkeun kanggo abdi nyalira we, tuangan kali leueuteun paling ku abdi dipikarasep kitu Nabi Yakub. Tak kita dina naon tuangan jeung leueuteun dipikarasepna. Sa Rasulullah wa kana ahabu ta'ami ilaihi lahmul ibil. Sedengkeun tuangan nu paling dipika cinta ku Nabi Yakub teh daging onta. Oh, itu Bapak Ibu. Jadi tuangan diharamkeun ka Nabi Yakub teh daging naon? Onta. Wa abu syarabi ilaihi albanuma. Sedengkeun leueuteun nu paling dipicinta cenah ci kopi. Ci susu onta. Jadi susu unta itu minuman yang paling digemari, disukai oleh Nabi Yakub. Tak itu cenah Rasulullah teh ka orang Yahudi. Pikanya ho ku aranjeun. Kan kawalan pertarosana. Nya Yahudi teh Rasul. Karena Rasul itu berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Oh berarti tersababkan tanpa alasan Nabi Yakub teh kenging ilmu ti Rasul urang teh waktu iman Nabi Yakub teh kantos ngaharamkeun tuangan teh samata-mata berkaitan sareng nadar.
Berarti upami nadar atas kalaksana, berarti status hukum bakal rubah deui. Margina kalaksana. Tapi sebaliknya nyabit hukum nadar. Itu teh aya bab nadar teh hiji nadar itu wajib selama isi nadarnya bukan dalam maksiat dan bukan dalam hal yang wajib. Dua we, isi nadar mah tong dinu wajib, tong dinu maksiat. Contoh kieu. Sorry bu teh. Pami abdi sehat, abdi bade salat, begitu kan. Itu mah kalau salat mah wajib, tidak boleh dipakai nadar. Pami abdi sehat, abdi rek taat kacaroge. Kenging teh nadar gitu. Tekenging atuh berarti salami ieu teh taat kacaroge itu gitu. Dinadarkeun hal yang wajib enggak boleh dipakai nadar. Jadi batal nadar gitu. Mun abdi hasil dagang laksana bisnis teh deal berhasil. Abdi rek nutup aurat. Nah, itu mah bisa nadar gitu. Haram. Ya. Karena statusnya yang diwajibkan isi nadar. Nu kadua, isi nadar teh kenging kana perkara maksiat. Contohna upami abdi biasa kan nadar masuk anu dicapai teh hoyong dikait-kaitkeun sadang anu dicapai gitu. Nadar eta teh hoyong ditedunan ku Allah engke akibatna bakal anu tak ulah dinu maksiat. Pokona mah upami abdi laksana kahoyong-kahoyong abdi dina lebah ieu abdi nadar rek muka kerudung sakitu. Atanapi bapak rek muka bisnis tempat hiburan. Tah eta teh enggak boleh seperti itu. Nah, mah kitu sina haram itu nadar. Ari dinu mah boleh. Bahkan nanti tina perkara nu sunat boleh. Sapertos kieu upami teu damang abdi teu sehat, abdi insyaallah engke bakal mencit sapi. Kenging teh gitu. Ngan begitu sehat mikir sapi teh 30 juta. Lebar. Tah wayahna we kudu. Wayahna kudu nya ulah teu dijumpa. Tah kita emut kana dongeng ieu anu usah lilik kalau ya jelema naik takal kalapa kan usuna mupu kalapa di luhur teh jual aya ami pada buah keok kalapa teh mun abdi salamet abdi rek mencit mending eueuh deui angin dipikir-pikir lebar turun ka handap gitu aya deui angin rek diganti abdi mah rek mencit domba hayam diturunkeun teh sini nepi ka pas deukeut ka handap mencit hayam. Jadi turunnya dikurangi, ngan dipikir-pikir hayam lebar, abi mau salamat rek sedekah endau betul ya dikurangi. Usah dilihat. Pada akhirnya kumaha endau ge lebar. Tungtungna terus tah. Mata ke aya babna an-nadaru minal bukhala bahwa orang yang sering nadar itu ciri orang yang bahir, ciri orang yang kikir. Nah, najan barang bere kudu kitu heula gitu. Sedekah mah sedekah we nya atuh dibuat kayak itu. Tak termasuk kebakilan nadar teh. Pami memang itu jadi kebiasaan gitu. Hari gitu mah semata-mata sekali karena tadi siga Nabi Yakub ngeterana. Tapi naon teh? Nadar itu kebakilan, kekikiran, adit gitu. Bapak lamun laksananya kahoyongna urang nyamuk koneng atau nyamuk koneng nyamuk koneng gitu ulah kaitan sareng hoyong kalaksanaan nepi ka hoyong gitu. Nah kitu iman nadar teh wajib kalau tidak dilaksanakan sami dengan sametan ka Allah kedah dilaksanakan. Upami teu dilaksanakan dosa engke oge kedah nebus dosana ku kiparat kiparat di antawisna enteng nyaeta saum 3 dinten pangenteng. Nah ieu iman Nabi Yakub kantos kitu cenah nadar dina riwayat naharamkeun daging onta kali susu onta. Taos eta alasanna.
Tasawuf Nabi Muhammad dia Paktu bin Taurati. Allah miwarangkan Nabi Muhammad kul ucapkan ku anjeun Muhammad Paktu bin Taurati datangkeun ku anjeun Taurat. Patluha in kuntum shodiqin bacakeun ku anjeun eta Taurat teh lamun anjeun kabuktian kaum anu jujur. Jadi ulah sok ngaharam-haram kudu dihalalkeun soalna teh kitu Yahudi. Ulah ngahalalkeun diharamkeun, ngaharam kudu dihalalkeun. Tos kitu we kedahna ti Allah nonton dirobah-robah. Margi naon? Saur Rasul ngadugikeun ayat Allah ayat 4 ke 84. Pamanin taro ala Allahil kadiba min ba'di dalika fa ulaika humul zalimun. Jalma nu sok ngayang-ngayangkeun kabohongan atas nama Allah. Nganaon teh atas nama Allah? Mun aya nama Bapak Ibu atas nama agama itu kabohongan. Apa daya jual menarik atas nama agama itu sok nanaon? Orang berbuat dusta atas nama Allah, atas nama agama itu terkadang kedustaannya tidak bisa diungkap daripada dusta. Berarti ngan saukur ngamanfaatkeun Allah jeung agama pikeun nutupan kadustaanana. Contoh orang beberapa contohnya seperti kasus namanya dulu teh aya dosen oke gelarna ge luhur ti Paliwetan di daerah Jawa. Dia mencoba menerangkan satu hukum tina Quran dengan dalil wa ma malakat aymanukum, bahwa hamba sahaya perempuan itu boleh digauli oleh majikan. Itu contohnya. Dan memang dulu hukum dina keterangan dalil bahwa majikan itu boleh apapun terhadap hamba sahaya perempuan. Itu secara hukum. Tapi ketika si hamba sahaya perempuan itu setelah ternyata dilakukan hal apapun oleh majikannya lalu mengandung dan punya anak, maka hamba sahaya itu otomatis jadi merdeka gitu di Indonesia. Kan si bapak ieu gaduh hamba sahaya perempuan. Lalu digauli. Panama saya mau batur lain istri. Barang contohnya barang dimiliki. Jika barang-barang dijual beli we hamba saya mah dulu gitu. Mata ayeuna mah di kurungan teh hayam baheula mah jelema gitu. Di zaman kampung. Jadi jami teh dicalgaleun penghamba sahaya teh gitu. Majikannya menggauli hamba sahaya perempuan lalu hamil mengandung. Tah nanti si hamba sahaya ini otomatis jadi merdeka berikut anak. Gitu di hukum Islam. Nah, ari dosen ieu bergelar ieu nyonya kesimpulan ieu karena hamba sahaya perempuan itu adalah orang lain. Nah, sedangkan secara hukum halal digauli oleh majikannya, berarti orang lain itu boleh melakukan hubungan suami istri asal dasar suka sama suka dan ada kompensasi kepada yang digaulinya selama tidak ada pacengkadan lah permasalahan. Yang penting suka sama suka boleh, ada kompensasi boleh. Ngadalilkeun teh wa ma malakat aymanukum, hamba sahaya ge baheula meunang digauli ku dunya. Berarti cenah kieu lamun urang hayang ka batur, hayang ka saha wae boleh asal suka sama tak eta kan zina namanya gitu. Tapi dia mah berdasarkan dalil gitu nanti. Tak eta teh kebohongan, kedustaan atas nama agama gitu. Hati-hati. Si enak itu dengan non pangbibita ajaran murahna. Kan gitu di Syiah teh sering kabita nama kaum bapak-bapaknya aktivis nutara aya wae di lembur di luar kota masuk ajaran Syiah pas pisan. Nah, Cirebon 2 minggu, orang Cirebon 2 minggu gitu. Ke Pangandaran, saminggueun Pangandaran gitu. Nu penting aya kontrakna. Naon bedana aja bayar PPS kan gitu deh urang mana gitu teh perzinahan. Tapi mereka mengatakan ini pernikahan
atas dasar agama nikah mut'ah. Mereka beranggapan wa mamalakat aimanukum, hamba sahaya pun orang lain boleh digauli. Mengapa tidak kita menggauli orang lain asal suka sama suka dan memberikan kompensasi? Tah begitu teh Bapak Ibu kabohongan atas nama agama. Terus kumaha cenah? Kenging teh judi online. Oh kenging asal tong hilang teh zakatna gimana gitu kan. Tidak ada fatwa ulama di mana gitu. Gak bisa kedustaan atas nama agama diterima. Tidak boleh. Rasulullah kieu taksu bi ma'rufin. Orang itu nanti banyak yang bermaksiat dengan kemasan kebaikan. Pada akhir zaman nanti banyak orang-orang yang wajah nanti justru sigan baik, padahal di neraka kamaksiatan. Contoh kedua, bukan masalah itu, ngajual nami anak yatim sebagai contoh. Ya, abdi gaduh yayasan, gaduh anak yatim 500, data fiktif. So, ayeuna setiap orang nu diminta kanggo sedekah ka anak yatim sadaya kita termotivasi. Sebab siapa yang mengurus anak yatim, kata Nabi akan seperti dua jari ini. Nabi berisyarat jadi jajagung ting telunjuk. Bakal sijakil cenah kaula di surga. Jadi nu ngurus anak yatim bakal layu teu Nabi di surga. Kan kabita urang teh udah eta teh. Atak cenah sok sedekahin ka anak yatim dititipkeun. 500 di mana horeng gitu kan budak yatimna misalkan aya ge kudu tukang 50 siki kurang. Berujung bantuan di mana ngajongkeun ka beberapa dinas instansi dugi ka tembus ka luar negeri aya apa gitu. Jadi menjual agama, menjual atas nama Allah gitu banyak dimanfaatkan. Tah eta teh siga usaha Yahudi gitu teman. Kebohongan atas nama Allah, kebohongan atas nama agama aya gitu. Punten bade ngabangun pesantren ngelekna gitu. Maaf. Ditanyakan alamat ieu, oh bawa pesantren, bohong gitu. Usaha nipu gitu. Orang kan bakal memberikan kan kebaikan untuk pesantren untuk masjid, tapi dimanfaatkan karena banyak oknum Bapak Ibu, banyak ya. Termasuk di Ramadan dimanfaatkan bisa umat Islam terkadang ya. Wah banyak ya waktu itu. Kalau orang bukti secara faktual orang-orang yang berdusta atas nama Allah dan atas nama agama demi memenuhi syahwat pribadi. Tasarallah kieu paulaika humud dolimun eta teh jalma-jalma anu zalim. Salajengna ayat 85 qul ucapkeun anjeun Muhammad shadaqallah maha benar Allah. Dari dia sanes dianggo ieu nya sanes dianggo doa khusus atas maca Quran. Kan ada dalil aja dari Quran shadaqallahul adim urang gitu. Ayatan ayat dalilna sama 5 Ali Imran 50 shadaqallah eta mah pernyataan anu kedah didugikeun ku Nabi Muhammad baheula maka susna ka orang Yahudi bahwa Allah itu tidak pernah salah. Allah itu maha benar. Jadi sanes bacaan khusus tapi pengakuan saudara. Siga urang oge tos maca Quran teu kenging ngadalilkeun khusus mah pamitos maca Quran kudu doana aya sami'na wa ata'na sanes doa khusus. Eta mah pengakuan urang kana isi Quran teh siap nguping, siap ngamalkeun gitu. Terus maca Quran tiba terus ditambahan sakeun qul huwallahu ahad Allah kan gitu nya. Teu naon di mana dalilna Allah teu paham kadang geus ngajalna teh Allahus Samad Allah kitu dibaca teh. Biasana majelis taklim ibu-ibu gitu teh. Allah, lamun teu Allah teh cenah sigana pedit kitu biasana. Apa ayat gitu. Ya punya jawab di majelis taklim umum ibu. Aya nu karari
anu dibaca bisi cilaka ka itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan hari pembalasan? Allah. Kan bukan Allah. Teu kan. Padahal teu arti kalau gitu. Anu dibaca teh aya wae nuturkeun batur. Ulah Bapak Ibu gitu. Terus maca Quran. Nah, Ibu teu sadaqallahu ladzi. Teu maci. Teu barokah. Ka dicibir. Teu aya dalil. Doa khusus atas maca Quran. Bade sedekah, bade samikna da doa khusus. Eta mah pernyataan urang gitu. Dina kayakinan urang Allah teh maha leres sedekah. Allah sadaqallah. Dina ayatna kita aya al-adim ya sadaqallahul adim urang teh aya. Matak ayat ieu sanes dalil tadi doa khusus. Justru sanes ngamalkeun dalil, ngadalilan amal gitu. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Ikutilah oleh kalian milah Nabi Ibrahim yang lurus. Jadi orang Bani Israel, orang Yahudi, cik taluturkeun atuh Nabi Ibrahim teh sebagai panutan milah Ibrahim teh anu lempeng. Da pamiku orang dicuktruk bapak ibunya kana perjalanan. Ternyata sadayana oge ngalaksanakeun agama anu diulangkeun ku Nabi Ibrahim nyaeta katauhidan ka Allah. Cuman ke bagana ge ti dieu mah ti Siti Sarah, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Bani Israil kabagi dua, aya nu taat, aya nu teu taat. Upami ti jalur ieu mah Siti Sarah kadieuna ngalairkeun Nabi Ismail, kadituna dituturkeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah ieu nu ngajaga ke kemurnian ajaran Islam. Di dia di jalur ieu nu ieu mah taseur kedustaan kan. Yahudi Nasrani mah gitu. Mata aya istilah di urang kitab suci piraku perjanjian lama, perjanjian baru terus bisa aya amandemen piraku gitu. Wahyu Tuhan bisa dirubah-rubah. Ya hari wahyu Tuhan, wahyu Allah mah tidak akan bisa dirubah kecuali oleh Allah sendiri. Berlaku Taurat seketika sebelum ada kitab yang lain. Engke Zabur unsur berlaku ieu, Injil turun berlaku ieu gitu. Quran turun berlaku Quran. Nah, gitu sebut undang-undang Allah. Ari orang-orang Yahudi mah da badagong teh dititah nuturkeun milah Ibrahim kalah wangkelak. Cek bahasa pun guru Mas Sudi Makarso susah diatur bahwa karep sorangan gitu Yahudi. Wa makana minal musyrikin teu kabuktian yen Nabi Ibrahim mah kagolong jalma nyakutukeun Allah. Sok sanajan masyarakat geus musyrik, raja nage musyrik, umumna musyrik, ramakna musyrik, tapi Nabi Ibrahim mah teu kacacandak musyrik dina kahirupan. Nah mudah-mudahan tilu ayat ieu janten ilmu urang sejarah nah Nabi Yakub mengharamkeun tuangan kalih kadustaan Yahudi oge lempengna milah Ibrahim alaihi salam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.